Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Balungan jeung Nyai Karumbi katut ke lampegan keukeuh dina sikap jeung pamadeganana. Malah geus mikirkeun kasalamatan dirina mun tea mah nepikeun ka kabinasakeun ku anu dilawan. Akhirna Jaka Sinangling jadi eleh deet, harita terus nyarita mere putusan. Nyari sarira tiluan keukeuh dina sikap sareng pamadegan sapatos kitu mah. Abdi ge moal bade ngahalangan. Upami kitu mah salira duaan teu kedah ngabaur sareng anggota barisan. Namun jalangan abdi we sareng pun biangnya. Memang aya lolosna oge anu disaurkeun ku Mbah Balungan. Upami teh mah salira tiluan mampu ngungkulan Mbah Buyut piku Sarenggi tangtos pihak barisan Darmayuda anu bakal unggul. Mbah Balungan si Gobang Karoban terus nyarita deui. Tak syukur atuh ari tiluan geus dibere kasempatan kitu mah ye. Anu matak ayeuna kula tilual moal rek miluan kana latihan talung campuh tawuran anu keur lumangsung. Paling oge kula tiluan mah rek latihan khusus we tiluan. Mangsa ngatur posisi jeung ngabagi diri dina mangsana taruh ngalawanan si Wiku Sarenggi. Rek latihan di luar pasangrahan we dalahana cukup lega geuning jeung laluasa. Kitu tah Jaka Sinangling. Mohon mangga we abdi teu kaabotan ari bade latihan khusus mah. Mung abdi mah kedah teras ngabujeng deui ka tempat latihan ieu teh. Teu tiasa lami ngarencangan ngobrolna. Oh nyakeun wae teu nanaon. Kula bisa ngamangpaatkeun waktu anu aya pikeun ngalakukeun latihan khusus teh. Oh mohon mangga atuh mangga. Geus aya dina kacinekan jeung kasapukan kitu mah harita Jaka Sinangling terus init deui ka tempat latihan tarung campuh tawuran. Sedengkeun Mbah Balungan si Gobang Karoban jeung Nyai Harumbi si Pedang Iblis katut ke lampegan sepetut maut terus ngabahas ngeunaan latihan khusus anu bakal dilakukeun ku tiluan. Mangrupa cara ngagabungkeun kemampuan diri masing-masing pikeun ngayunan Mbah Buyut piku Sarenggi anu mimpin barisan Willem Kintamani Dijaya. Sedengkeun di Paguro Lintang Jagat harita di jero tepas Tuan Willem jeung Nyai Kintamani keur ngariung jeung Mbah Buyut piku Sarenggi dibaturan ku Marungkir. Malah aya Rambaya 5 anana harita dihirup dina kursi. Rambaya memang aja sina datang sabab rek ngabadamikeun ngeunaan rencana tugas khusus anu kudu dilaksanakeun ku Rambaya. Harita Nyai Kintamani anu keur cumarita. Sakumaha anu kungsi diobrolkeun ngeunaan tugas khusus anu kudu dilaksanakeun ku Kang Rambaya? Jadi dina waktu ayeuna urang paheutkeun ngeunaan eta rencana urang teh.
Hartina dina isukan Kang Rambaya mah teu milu babarengan jeung anggota barisan. Sabab boga tugas khusus anu kudu sagancangna bisa dilaksanakeun. Sanes kitu pangarsa Mbah Wiku. Wok berwok dereded. Benar kitu kentamani. Jadi lain mah di mana sanggeusna beres ieu babadamian. Ilaing kudu langsung ilir ka kampung kahuripan euy. Ulah tepikeun ka piheulaan ku kadatangan barisan pihak urang anu bakal ngagempur ka kampung kahuripan. Sok caritakeun deui anu leuwih jelas ku ilaing kintamani. Mangga pangarsa mangga. Sok. Jadi kieu ya Kang Rambaya. Sakumaha anu direncanakeun ku urang? Tugas khusus anu kudu dilaksanakeun teh nyaeta mawa si Ayu Manganti anu geus leuwih teu heula dilumpuhkeun saterusna dibawa ka dieu. Dibawa ka dieu ku pihak urang teh bakal dijadikeun sandra. Keur mancing kadatanganna sinang bule. Anu tangtu oge bakal aya datang pikeun nulungan ngabebaskeun anu jadi indungna. Sabab mun kapiheulaan kaburu datang gempuran ti pihak urang mah tangtu si Ayu Manganti ge bakal pabaur jeung anggota barisan Dharma Yuda milu kana tarung campuh tawuran. Mun teu pikeun ka kitu kaayaanana ya tangtu upaya pikeun mawa si Ayu Manganti teh cantang tu bisa dilaksanakeun. Kewe ari Kang Rambaya geus apal ka si Ayu Manganti. Kang Rambaya tos apal ka Ayu Manganti? Rambaya kerung bari ngajawab. Akang memang can apal. Kakarik ayeuna ngadenge ngaranna oge. Anu kitu mbah mangsa Mamah Eulis pangalengan apa Mamah Eulis. Anu mana jalma nanya akang memang tanya nya gitu. Nyikin tamani ngaret ka marungkir baitus nyarita. Jadi kumaha atuh ye teh marungkir? Rada bingung oge ye Kang Rambaya canyahoeun anu mana jelmana anu ngaran Ayu Manganti. Kitu tah. Marungkir si Ratu Sihir harita anu nyarita. Maneh teu kudu ngarasa bingung sagarupa kintamani. Ngeunaan si Rambaya canyahoeun ka si Ayu Manganti. Eta mah perkara anu gampang. Anu matak aing ayeuna rek ngusulkeun ngarah si Rambaya bisa lancar dina ngalaksanakeun tugas khususna. Jelas kudu aya cara jeung upaya anu kudu dilakukeun ku manehna. Kangaranan kudu nyusup ka tempat musuh. Tangtu kudu ngagunakeun cara tipu muslihat reka perdaya gitu. Mun teu kitu mah pamohalan bakal hasil mawa si Ayu Manganti ka dieu. Mbah Buyut Wiku Sarenggi ngaret ka marungkir baitus nyarita. Coba jelaskeun ku ilaing marungkir. Usul kumaha maksud ilaing teh? Cara jeung upaya tipu muslihat kumaha nu kudu dilakukeun ku si Rambaya teh? Bok berwok deredet. Kudu eces oge temres ngajelaskeunana atuh. Jadi kieu maksud aing mah Rambaya. Dina mangsana nyusup ka tempat musuh. Mun maneh saukur nyamal jadi warga biasa wungkul. Tetap bakal aya anu curiga.
Sabab keayaan si lain lalaki anu dina pangawakan ge jelas keur jago sejen nu seukeut panenggona mah bakal bisa nebak. Maneh teh lain jalma biasa Rambaya kerung bari nentep ka marungkir terus nyarita. Jadi maksud marungkir teh kuring teh kudu nyamar kawas kumaha atuh. Alah, kela aing jeung acil palangkakan deh. Pada aing teh nisang tadi teh. Maneh kacingalina ku jalma sejen mah jadi awewe kolot. Ngalakukeun atawa ngakukeun ngaran maedoh we nya. Anu babantu popolah di dapur. Mon aya anu nanyakeun mah. Kitu ngase maedoh lah. Da lamun ngakukeun bienok bisi hegloban ngaran bienok teh. Ku cara kitu moal aya anu curigaeun ka maneh. Da puguh pangawak awewe kolot. Sakumaha ilahanna warga Pilemuran. Malah dinanyaita oge maneh ge kudu sora awewe kolot Rambaya. Ku cara kitu kakarek maneh bisa nyusup ka tempat musuh. Saterusna yakinkeun heula anu mana jalmana anu ngaran si Ayu Manganti indungna Sinang Bule teh. Kumaha kahati Rambaya? Ya ari ngeunaan maksud nama kahati ku kuring oge marungkir. Beda we puluhak polohok maneh. Ngan anu jadi bingung jeung moal bisa dilakukeun teh nyamar jadi awewe kolot ngaran maedoh. Dina nyarita sorana ge kudu sora awewe kolot. Tah lebah dinya nyamar sanajan make baju awewe kolot ge da tetep we pangawakan mah lalaki. Terus nyarita sora awewe kolot. Terus terang kuring moal mampu lah kudu niru-niru sora awewe kolot mah marungkir. Kecuali lamun diajar heula ka Dorasori. Maneh memang rada belat oge Rambaya sia. Tadi pan ku aing geus dicaritakeun satewa balak. Engke maneh katingalina ku jalma sejen mah dina jirim awewe kolot. Meureun mah teh lumanya kumaha carana? Tang tuwe lantaran ku kakuatan ilmu sihir aing Rambaya. Saterusna ngeunaan sora maneh. Teu kudu maksakeun maneh nilu sora awewe kolot. Sora maneh we saperti biasa. Ngan engke kadengena ku jalma sejen mah jadi sora awewe kolot anu ngaran maedoh. Nah, bet bisa kitu. Sabah bisa na kitu teh lantaran ku kakuatan ilmu sihir aing Rambaya. Eta situan meuni tepikeun ka kerung kawas kitu Kintamani. Teu ngartieun meureun nanya. Jelaskeun atuh kumaneh ka situan ngeunaan ieu obrolan. Nyai Kintamani asa diingetan harita terus ngareret ka Tuan Willem. Saterusna ngajelaskeun ngeunaan obrolan anu keur lumangsung dina waktu harita. Sangesan dijelaskeun harita Tuan Willem terus milu nyarita. Wow. Ek banyak cecengan apa yang Marungki katakan, memang betul Rambaya. Cara melakukan tugasnya harus menggunakan tipu muslihat. Dan dengan demikian tugas khusus Rambaya
akan dapat dilaksanakan dengan lancar, akan tetapi, penasaran mau saksikan kekuatan itu ilmu sihir marungkir, yang akan digunakan kepada Rambaya. Wow, bukan begitu, Nyai? Iya, begitu Tuan. Betul. Saya juga memang penasaran ingin membuktikan kekuatan ilmu sihir marungkir, Tuan, yang akan digunakan pada Rambaya. Usul anu dicaritakeun ku marungkir bisa diterima sataka harti. Tapi ngeunaan kaputusan matang tuwe kudu aya persetujuan ti pangarsa Mbah Wiku. Cobi kumaha nemutkeun Mbah Wiku, Mbah? Wak berwak jadinet. Dewek satuju kana usul ilaing marungkir. Ngantang tuwe anu dicaritakeun ku ilaing tadi teh kudu bisa langsung dibuktikeun ayeuna. Ngaras si Rambaya bisa gancang ini tuwe ka kampung kahuripan. Hasok buktikeun ayeuna we ku ilaing marungkir. Sanajan keur dewek mah kekuatan ilmu sihir ilaing semua aya pangaruhna. Tapi keur anu sejen matang tuwe bakal aya pangaruhna. Sing sok buktikeun marungkir. Mangga pangarsa mangga. Jelas ayeuna bakal dibuktikeun kekuatan ilmu sihir. Sangkan Rambaya katingalina ku jalma sejen jadi jirim awewe kolot ngakukeun ngaran Maedoh. Sarta dina mangsana nyarita sorana ku jalma sejen mah bakal kadenge sora awewe kolot Rambaya. Manggas manes cicing we didingna Rambaya. Aing anu datang nyamperkeun kadinya. Marungkir si Ratu Sihir. Harita ngagunakeun kekuatan ilmu sihirna. Cengkat ngangtung tina diukna. Terus nyamperkeun ka lebah Rambaya. Sangeusna deukeut harita marungkir ngantelkeun dampaleungeun katuhuna bari ngomong lalaunan. Salabin manuking kencin blos ka kolong bapa satal huluna bolenang. Malakasana wak berwak kalecis sedut takwala uncisnya. Maneh ganti jadi cirim awe karat Rambaya. Marungkir harita ngusapkeun dampaleungeun katuhuna kana beungeutna Rambaya. Terus diusapkeun deui kana sakujur badan Rambaya. Harita Tuan Willem jeung Nyi Kintamani jadi karageteun. Sabab Rambaya katingalina robah jadi awewe kolot. Iwati Mbah Buyut Piku Sarenggi anu teu kapangaruhan ku kakuatan eta ilmu sihir. Kayaan jirim Rambaya masih tetep dina jirim anu aslina. Marungkir terus balik di diuk dina korsina. Ngareret ka Nyi Kintamani baru terus nyarita. Hasok ayeuna buktikeun kumaneh Kintamani. Sina nyarita eta si Maedoh awewe kolot teh. Jelmaan si Rambaya teh. Sok. Ngarah maneh percaya we kana ilmu aing. Nyai Kintamani nutup ka Rambaya anu katinggalina geus dina jirim awewe kolot. Saterusna Nyai Kintamani harita nyarita. Kumaha geus siap ayeuna mah Maedoh ngalaksanakeun tugas khusus teh? Rambaya ngajawab kalengena jadi sora awewe kolot. Atuh kantenan we emak tos siap ngalaksanakeun eta tugas. Ningali kaayaan maka wasilna
tangtu we bakal lancar nyusup ke tempat musuh tehnya. Sing percaya we ka emak, ya sing percaya ka emak dijamin bakal berhasil. Naon anu direncanakeun ke urang teh Nyai Kintamani? Nyai Kintamani ngaret ka Tuan Willem bari ngajelaskeun ngeunaan kaayaan anu lumangsung. Geus dijelaskeun harita bari merhatikeun Karambaya anu katinggalina jadi Maedoh. Harita Tuan Willem terus nyarita. Haj, bagus sekali ya. Bagus sekali, sungguh pantas. Hai kamu tidak percaya dengan kenyataan ini ya? Well. Kekuatan ilmu sihir Marungkir memang hebat, Sembaya sekarang sudah jadi wanita tua, punya nama Maedoh, Iya Maedoh, Tuan. Kemudian akan menyusup ke tempat musuh. Punya keyakinan apa yang pihak kita orang rencanakan tentu akan berhasil. Dan kemudian ibunya Sinang Bule akan pihak kita orang candikan sanda, Nyai. Memang itu yang akan terjadi nanti, Tuan. Ya, akhir dari pertarungan besok, Tuan, kekuatan musuh akan hancur. Sebab si Rawin juga, si Jaka Sinangling dan ibunya akan binasa di tangan Mbah Wiku, Tuan. Yang tersisa ya tinggal Sinang Bule. Dan setelah si Ayu Manganti kita jadikan sandra, bisa dipastikan Sinang Bule akan datang menolong ibunya, Tuan. Ya segala sesuatu harus pakai strategi dong. Saat itulah berakhirnya kehidupan Sinang Bule di tangan Mbah Wiku, begitu, Tuan. Mbah Buyut Wiku harita terus nyarita deui ditujukeun Karambaya dina jirim awe kolot ngaran Maedoh. Ilaing geus waktuna kudu init ngalaksanakeun tugas khusus Rambaya. Cara jeung upaya nu bakal dilakukeun ku ilaing ulah tepikeun ka gagal euy. Wok berwok. Deded. Jadi dina poe isukan sangeusna dewek modaran si Lawing jeung si Jaka Sinangling kitu deui si Saraswati. Mangka dewek teh semua kudu nungguan lila kadatangan Sinang Bule ka dieu euy. Sabab kalah kumaha oge Sinang Bule ge kudu modal ku leungeun dewek. Ka Rambaya ngajawab kadenge ku anu sejen mah sorana Maedoh. Semohon mangga pangsa Mbah Wiku sakedap deui tangtos bakal enggal ngabujeng ka kampung kahuripan. Namun sakedap pangarsa anu bade ditaroskeun heula ka Marungkir ieu teh. Marungkir kumaha carana engke mun barang pulih deui ka jirim anu asri dari bari mawas Ayu Manganti marek dina jirim anu asli we Marungkir. Lintang ki aing jeung si Mbah Wiku anu ngadenge sora si lain asli keneh mah. Kuno lain mah si lain teh sora Maedoh we Maedoh. Mohon. Bangga jelangkung. Gampang carana. Mun maneh hayang balik di ka jirim asli mah Rambaya. Giliran aing tanggung jawab aing eta mah. Kali tinggal usap ke pedang palengan kasu maneh karena lebah palangkakan. Karena kantong semar maneh. Terus ngagibeugeun awak balik nyamar ka aing. Ku cara kitu ge maneh bakal kasih ngalih deui ku jalma sejen mah jirim asli maneh Rambaya. Geus dianggap cukup pabadamian mah harita Rambaya dina jirim Maedoh terus langsung init rek lumampah
ka kampung kahuripan. Sanajan jirina katingalina ku jalma sejen mah awewe kolot, tapi dina kamampuan ilmu silat jeung ilmu pangenteng badan mah rambaya taya anu robah. Pikeun mur waktu ngaragancang tepi ka tujuan. Dina lumampahna harita ngagunakeun ilmu pangenteng badana. Lumpat gancang sakapeung jirimna jujur relatan. Geus poho kacape teu leureuh heula sabab salah kali acan lantaran hayang gerak tapi ka tempat nu dituju. Wanci geus rek kagayuh ka subuh harita rambaya dina jirim maedoh tapi kalau dituju malah sempet ningali heula dapur gede anu jarakna rada anggang ti imah. Dapur umum muncek istilah zaman kiwari mah. Malah masih keneh aya nu keur popolah da puguh keur nyadiakeun daharna anggota barisan Dharma Yuda anu jumlahna puluhan jalma. Di luareun pasanggarahan aya nu keur jaga 2 urang anggota barisan. Barang ningali kedatangan Maedo, salah seorang diantarana terus tumanya. Payah dia ya, datang kaya lek ngamana mateh mak. Oh iya aden mateh di dapur ke babantu popola. Ari PT kakurangan bahan olaheun, bumba-bumbu jeung sajabana. Mateh rek ngaroskeun ka Nyi Mas ayu manganti. Tapi terang lebah mana ngona gitu nyada mah teu tiasa mawa karep sorangan anu mata kedah wawatos heula ka Nyi Mas ayu manganti anu ngajaga puguh teu ngarasa curiga. Percaya we eta awewe kolot teh babantu dapur umum. Harita nu tadi nanya teh terus nyarita deui. Ayo mak anu ngukuring iya nyiapkeun mak urang jalan ka pikiran imah we maknya engke diduduhkeun nu kuring ngon nu dipake ku Nyi Mas ayu manganti. Ayo nontonkeun kuring mah. Maedo harita nuturkeun anu jaga ngaliwatan jalan tukang. Terus asup ka jero imah. Sangeusna aya di jero imah terus nuduhkeun enggon nu dipake ku ayu manganti. Anu jaga mah terus balik deui ka tempatna. Geus kitu we diparengkeunana jaka sinangling dina peuting harita mah henteu sare bareng jeung ayu manganti sabab sapeuting uplek ngobrol jeung tabib sakti Radite si topeng mayit. Tepikeun ka teu karasa kapulesan sare. Nu dibahas ku jaka sinangling jeung Radite nyata ngeunaan lumangsungna tarung tawuran. Tangtu pihak anggota barisan Dharma Yuda ge bakal loba anu ngarandapan tatu. Anu mata Radite si topeng mayit kudu jaga diri pikeun ngubaran anggota barisan anu nyandangan tatu. Harita rambaya dina jiri Maedo lempang ngetayep asup ka jero enggon. Waktu ayu manganti lilir tina sarena jadi kageteun. Barang ningali di jero ngona aya awewe kolot. Ningali ayu manganti lilir Maedo langsung nyarita. Aduh hapunten Nyi Mas, emak teh anu ngiring babantos di dapur umum ieu teh emak teh. Anu mawi nepangan kaseran Nyi Mas teh jalaran kanggo olaheun kitu Nyi Mas. Nyata kakirangan bumbu-bumbu kitu. Mohon kanggo sasamaraan Nyi Mas. Sanesna naon? Bilih engke we mah dilepatkeun.
anu mawi ayeuna bade tumaros heula ka Saira Nyimas ayu manganti. Ayu manganti ngahulang sakedeung teh datus nyarita. Nyatos we atuh bahan anu aya mak diolah. Jabalurat atuh aya kieu mah. Melarian bumba-bumbu mah mak. Engke enjing-enjing teh apaan para anggota barisan teh kudu sarapan heula mak. Tos kitu we nyamannya. Olah we nu aya nya. Somohon atuh mangga atuh pami kitu mah Nyimas. Punten we kumaha tos diganggu Nyimas. Waktu ayu manganti geus rek peureum deui da tunuh harita Rambaya dina ciri Maedoh ngalakukeun gerakan anu kabirang cepet. Geus sempet disingkahan ku ayu manganti. Harita Maedoh ngalumpuhkeun ayu manganti. Tetela Rambaya boga kamampuan anu sejen teu saukur ngalumpuhkeun tapi ku cara mencret sababaraha urat penting dina pundukna ayu manganti. Ngajadikeun ayu manganti ge terus sare deui bangun anu pulasna keran. Rambaya dina ciri Maedoh teu waka indit kaluar bari mawa ayu manganti. Nungguan kesempatan anu hade mangsa para anggota barisan pada karumpul. Teu sawatara lila kadenge ku Rambaya alias Maedoh rarecokna para anggota barisan anu geus karumpul. Kitu deui pangeusi imah. Rambaya dina jirimna Maedoh teu waka ngalakukeun tindakan. Sabab boga ijiran jaka Sinangling bakal asup ka jero enggon. Ijiran Maedoh teu nyarahan waktu asup ka jero enggon. Harita geus rek ngahudangkeun ayu manganti tapi dihalangan ku Maedoh. Aduh hapunten Aden, mata di teh nuju babantu popolah di dapur umum. Disaurkeun ku tuang garwa Nyimas ayu manganti. Anu ngadadak muriang panas tiris. Sareng salirana rada paragel saurna teh kitu Aden. Teras we kok mata di beuseulan kitu tah. Bari di pasihan lanong gitu tah. Nemerep kitu teh nemerep kulem. Hawatos upami kedah digugahkeun mah kitu Aden. Jaka Sinangling jadi tetulus ngahudangkeun anu jadi pamajikan. Bet jadi teu tega meunang katerangan ti Maedoh ngeunaan ka ayeunana. Jaka Sinangling terus nyarita deui. Nuhun we kuma pun bojotos di tulungan mah. Wayan hawelah kuma rencangan heula di dieu nya mah nya. Engke upami tos gugah sauran we abdi tos kumpul sareng anggota barisan bade ngabujeng ka Tegal Salasar. Namun upami pun bojo teu acan ngaraos sehat mah ya sawios teu kedah maksakeun diri kitu nya mah nya. Sumohon mangga ku mangke bade didugikeun ka tuang garwa Aden. Janten ari sakinten teh mah teu acan kitu tanya. Leles sehat gitu teh acan leles sehat Aden. Yos teu ngiring kana barisan we pangintennya Aden. Nya bener kitu mah. Sok titipun bojo nya mah nya. Geus kitu mah jaka Sinangling harita terus kaluar teh jero enggon. Rambaya dina ciri Maedoh nyarenges seuri sorangan. Sabab